أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baheula di Bani Israil aya hiji kiai ngaranna Kiai Barsiso anu manehanana teh ibadah geus 220 tahun teu pernah kaluar-luar boga santrina teh puluhan ribu anu geus bisa hiber 60.000 santrinya anu geus bisa kakalayangan di awang-awang 60.000 encan nu sejen mah anu kakarak ngaji amil jurumiyah mah beuh tah mah ambualayah pabalatak ieu mah nu geus bisa awang-awang 60.000 datang ke malaikat ke malaikat sabiwir hiji langit ka hiji datang ke langit ka 7 teh nyaritakeun keistimewaan Ki Barsiso unggal poe amalna teh naek ka luhur diiring-iring ku malaikat datang ka iblis di handapeun tangkal caringin ngalamun geus ai runtuh baruntung geus ngan bangun sakean deui ya tetangga sari ditereup aya sakena hiji nya siki sake naon karangarana caringin raga jihabek cek iblis teh Barsiso hebat-hebat deui muridna kakalayangan di awang-awang nu seje buncan murid nu sejen Masya Allah puluhan ribu cak set hayang nyawa di mana alamatna eta Barsiso teh datangnya nama ke udeng-udeng ngaleuwihan ti Ki Barsiso gedena jubahna Ki Barsiso make hijinya nama make dua aju sorban ka dieu Ki Barsiso mangan sauku datang ka cangkengnya nama datang ka handap ka dieu oh gede jasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Ki Barsiso ti mana? Abdi ti tebih cenah kan. Aya naon? Hayang ngiring ibadah we sareng mama di dieu. Kabita abdi mah ku mama di mana-mana muridna aya. Aju abdi barek di dieu we ibadah mun aya pagahkeunna atuh ku kiai di tamagahan atuh abdi rek magahan. Aya tuh. Dipasingkeun ku nyata budak nu leutik we pagahannya nya teh lamun kadeuleu bagus ke naik ke waduh luar biasa bagahan ngaji eta setan teh waduh bisaan jasa tuh magahan ngaji ge kadang-kadang di pendopo magahan ngaji jeung Ki Pudoli kadang-kadang di balai desa magahan ngaji kecamatan ya anu bangsa leueur we gitu magahan ngaji aya nu teu leueur mah teu geus kitu tah terus we nyana magahan ngaji insyaallah waktu di masjidna pernah eta iblis teh tilu penting teu balik cek Ki Barsiso teh pohara amat ieu tamu ibadahna ja aing ge aing asana itu balik-balik mah teu kuat ngaju pas menang 3 poe teh diajak dahar yuk orang dahar kayu henteu abdi mah moal dahar pan abdi mah lamun keur ibadah cak setan teh geus teu hayang dahar teu hayang naon wih cek Barsiso parah ieu mah parah ieu mah penting diajak besi erek sare disadiakeun di ditu di kamar aya di hareup atau ada di tukang abdi mah teu sababaraha bulan teu sare lantaran nikmat jasa ibadah cek Ki Barsiso wah hati aing ge ieu aing kudu teu sare mah jeung teu dahar teu kuat kitanya nu bebeneranana ieu kumaha ieu bisa jadi ki abdi mah kuari teh nikmat jasa ibadah teh ninggalkeun dahar jeung nginum jeung ninggalkeun sare cak Ki Barsiso kula ge ieu kula ieu waya dahar mah dahar waya sare mah sare malah waya ka pamajikan ge biasa ka pamajikan kok ieu mah kuat amat boga kanikmatan kula ngeunaheun jasa ternyata teu dahar teu nginum teu sare teh ibadah teh ngeunah waduh cak Ki Barsiso
aing eleh ku jelema bae puara jadi deketan ke bisa ngeunah kieu mimitina kumaha emang mimitina mata tadina kula teh maksiat ka Gusti sanggeusna maksiat aju tobat jadi asal inget ka maksiat istighfar asal inget ka maksiat datang ka ngeunaheun ku ari teh mantek cek kula teh jelema sahabat nu teu pernah maksiat tadina ibadah moal ngeunaheun tetep kudu maksiat heula memehna eta nasehatan eta kos bener jasa kadengeun aku ceuli urang teh kaartifan ku kula ieu manggih nikmat jeung lazat teh baheulana teh ieu teh sok zina baheula teh sok judi sok mabok ku ari tek tobat asal inget kadinya ngebiri-gidig asal inget kadinya ngebiri-gidig nu mantak geus teu hayang asal inget we kadinya tah tobat kula teu hayang dahar asal inget we kadinya teu hayang sare nu mantak ku ari teu sare teu dahar teh inget we kadinya tah timbul we lazat ngilaheun seakan-akan Allah aya di hareupeun widih cak kibar sisong nyelehkeun guru aing mah guru aing ge teu pernah kos kieu dongeng terus ngobrol deui kula atuh hayang coba atuh kumaha teh supaya nikmat teu masalah sakeuna teh nu penting mah atuh asal mun daek atuh maksiat bae zina bae zina heula atuh ih cuki bersisuatu zina mah kabae embung atuh ngabunuh bae budak bae tuh budak letik bae bunuh jadi engke aya inget-ingetan ih embung anu paling ringan mah mabok makan teu ngarugikeun sasaha ngarugikeun batur henteu kan sorangan doang tah asal geus urang mabok engke ge karasa urang walah weuh tah engke urang cager urang teh jadi kaduhung tobat ti dinya pikiran ku kibar siso hayang ngeunaheun ibadah jadi kudu dosa heula nya bener oge atuh emang setan teh barang kibar siso asup teh ka imah atuh nya asup deui ka jero cut motrek di jero hate ya tuh lamun teu maksiat teh mana aya ibadah ngeunaheun tetep ya kudu maksiat heula teh tanya di jero hate terus ngabisik-bisikin ya tuh lamun teu sanggup zina jeung teu sanggup ngabunuh mah paling ringan ya mabok lah tah aju cek hatena teh ka mana meuli mah atuh di dieu tah lurus jalan pengkolan di dinya kan aya warung cewek deui di teu dagangna ge di dinya tuh urang Subang bangun aya teh di menor teh di dinya tah eta bae di dinya kena bisikan setan kibar siso langsung we nya teh tas magrib teh nguluyur teh ka warung aya bener langsung nya meuli minuman bener awewe di dinya nu ngaladenana ge biasa minuman mah nu ngaladenna ge emang awewe wae tiba heula ge tenggak kuari langsung ditenggak lek wah oi dunia milikku wah eta kibar siso yo mantap kulantarannya natu mabok wah tidak ada raja kecuali saya ini raja koang merencengkeun geus bae keur mabok atuh ngaranna ge aya eta pelayanan teh nah ini makanan gua kan raja ceknya udah buka rokmu nih kok raja saya kan raja ntar gua bayar berapa saja pokoknya pengen berapa kamu dibayar nanti jubahku masih gede jore mah tungtung ada budak mabok rak itu ka jubah buka androk dibuka androk nah dalemannya buka waktu dek kabur teu bisa wewedek di zina punya natek begitu beres di zina jol salakina goblok berdi jelema ngazinahan pamajikan aing teu beres ieu mah ieu terus dicarekan ku salakina begitu dicarekan gelut mubabok jeung salakina aya peso dibunuh ku nyana bret salakina beres kan nya mabok nya zina nya ngabunuh cek kibar siswa aduh iblis badidinya terus tenggak lagi cek
setan lagi belum seberapa itu kan baru satu sloki tambah lagi lok itu setan ngerahkan masyarakat. Woi, ulah tenang di warung aya nu mabok, perzinahan terjadi, pembunuhan terjadi, kok masyarakat cicing baik. Setan teh kos gitu provokator. Masya Allah, atuh kadarinya masyarakat pemuda-pemuda tuh ya bener ya mah awewe ngaku bener di jalan bener aya dibunuh salaki kula lantaran nyanana tadina gelut dibunuh aya peso tapi heula salaki kula waktu ditewak kibar situ blek diadili lantaran boga itu kesalahan ngazinahan jeung ngabunuh dipancung kibar situ dipancung kieu bae hanya hendak dibunuh kibar siswa teh keputusanana lantaran membunuh jelema nu bunuh mesti bunuh deui ki pancung kieu jol setan datang deui Yai kumaha ku ari doh gara-gara sia aing bisa kos kieu cegana keur ngeunah aing magahan ngaji ibadah kos kieu ulah kanyalakeun cek setan teh tenang bae heulana nah tenang aing keputusan nepen ieu dibunuh cegana gara-gara sia geus aing mah tobat bae ka Gusti Allah kan sasaranna hayang ngeunaheun ibadah atuh jadi boro-boro ngeunaheun cek cenah teh aing dibunuh kieu saeutik deui asal geus loba tobat sok tobat terus cek nyana teh terus coba ge sujud ge ka kula ge sujud kumaha sujudna cek nyana wan aing dipancung geus teu kudu dipancung teu kudu kumaha sujud mah bisa bae ku mata bae isyarah sujud bae geura ge bakal ngeunaheun ge ibadah teh lantaran pan kula guru maneh geus ayeuna mah sujud bae geus ka guru ku ari mah ye aing maneh teh saha ieu teh kula teh setan tapi setan geus jadi wali setan jadi wali geus pokona mah ku ari mah sujud geus gara sujud gara ge sujud ieu keun ngarasakeun nyeri cenah awak ieu cenah teh asana teu kudu ditembak teu kudu dibacok ke paeh ieu mah ieu sakarat cenah geus gara sujud bae ge ngeunaheun ge hayu geus gara sujud geus sujud kicep bae jeung isarah kicep jeung isarahnya bahwa eta teh pangeran disujudan trek hos bae. Na'udzubillah min